Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tara innal insana la yakfuru bil ma'siyat, walakin yakfuru bitalkir hurmat." Al-hadis. Lakum dipayun hayu sami-sami lakum puji kali syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Anu mana mantena prasna irodah ka urang sadayana rehna aya urang tiasa kepal dina ieu tempat dina raraga ngaguburkeun ti kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala sabatul ilmi wa mudah-mudahan urang sadaya kumpulna dina ieu tempat yang pasti ngajakeun tukang lantaran kana luhur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uga hilap salat dan salam dari sami-sami bacurahkeun ka parutan alam ya nabi habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uga hilap salat dan salam jeung mugia masih dilipat curahkeun ka ahli wargina ka sahabatna ka tabiin atba'ut tabiin turun pasindung ka urang sadaya selaku umat anu tertumbat kana sagala nyembahna jaga dipake urang ka saperti batin mantana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pangusaha adalah umatku Allah. Alhamdulillah urang sadayana ieu waktos parantos di pasir umur panjang ku Allah Subhanahu wa taala sarta disarengan sareng kasehatan sehingga ayeuna urang tiasa ngalengkahkeun doa sampai ngeupakeun dua pandangan ti bumi masing-masing di daya tempat memaksudkeun tujuan sejak talabul ilmi. Mudah-mudahan lengkah urang sadaya masing dijadikan amal anu saleh sehingga tiasa ngalebur kana dosa urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pangusaha dalam rahmatku Allah, rupina sababaraha ayeuna minggon deui atanapi dinten deui urang bakal ngasanakeun ayeuna panginten hari raya Idul Adha. Bagi sababaraha minggon deui panginten urang bakal ngasanakeun ayeuna takbir deui panginten atanapi bakal ngasanakeun ayeuna salat Idul Adha anu eta paling dipikeun ayeuna sunat anu diayakeun satahun sakali dina kaping ayeuna 10 bulan Rayagung. Wena sakitu panginten urang diberikan pengambutan ya di sapalihna sok ayeuna dina waktos ayeuna takbir dina kalimah takbir sok aya rada ayeuna kumaha nya kieu teh panginten dina takbir geuning sok aya kalimah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah dina eta ieu pengambutannya pada saat ada simpulin jalukeun pesanesna. Mugia masing tiasa ayeuna panginten ngalereskeun atanapi ayeuna omean ku urang mari sering ka kuping eta nya rada tegenah karaosna ilapat la ilaha eta hamzah tong dipanjangkeun nya atuh hamzah eta teh nya la ilaha lama nu panjang sae hamzahna la ilaha illallah nya eta nya la ilaha saya eta geuning kajeng eta ulah dipanjangkeun nya dina hamzah eta di teh ciri pamanjang dinya kajeng. Kalau dipanjangkeun dina handapet la ilaha illallah wallahu akbar nya Allahu akbar walillahil hamd didinya sok aya kuping deui walillahil hamnya kajeung ilham tapi walillahil nya mun dibasol tina lillahi kana alhamdu eta teh nya jadi walillahil hamdu nya lamun dipisahkeun ki wakum walillah meurna waqaf mempereureun jadi alhamdu kadituna nya walillahil hamd karek dinya paling aya eta sanes ayeuna sok aya nu ngapaca teh walillahil hamdu wae geuning aya walillahil hamd teh aya dalna teh eta ge rek ayeuna walillahil hamdu haek berdakan dal ayeuna disukulkeun dalna haek panginten nya kan anu langsung saya panginten disukulkeun eta damar dia peraya bahasa waqaf da masih dina aya bacaan Al-Qur'an nya walillahil hamd aya de eta berarti eta aya pantulan suara kalau sautun jaidatun cek bardak eta kalau disebatna nya dina ayeuna walillahil hamd walillahil hamd nya tapi walillahil hamd aya dinya pantulan suara disebat qalqalah ya da sukun pantinya aya dina ayeuna akhir kalimah panginten da sukun disebat teh panginten
Kolah aina kubro lamun cek barudak mah nya kajeung. Tadi dina la ilaha illallah nya atau dipanyakeun la ilaha. Nahun kolot atau kalau teh dituruk kitu teh nya kolot. Terutane ku budak nu beh dieu eta teh. Da kumaha kolot budak kapanan. Terutane ku budak geuningannya. Jadi la ilaha illallah nya gini. Hamzah lah dipanyakeun nya tah hamzah eta dipanyakeun. Lamna anu panjangna la ilaha illallah wallahu akbar katanya. Dina aya takbir sak kakuping wae tadi kakuping. Da ti katabihan mah sesah ayeuna eta nyarios apa kakuping katabihan. Eta geus di dieu datang di mana wae nu kakuping ku urang teh urang panginten ngomong kakuping urang deukeut ieu mah bejaan ke urang. Tong dikitukeun kata macana dari urang bejaan ke urang bejaan. Habib eta sabab eta paling tegenah ka kupingna. Kuno ayeuna apaleun kana ayeuna ilmu bacaan Al-Qur'an nya tegenaheun. Sabab ieu teh ciri pamanjang bisi aya ngarubah kana makna ka ditu nanya. Paling teh seperti nyambutan. Pasrasna satada simpuring ngajengkeun kana naon anu bakal dicarkeun ku simpuring aku teh paista istiradha atawa nyampur ka wargi-wargi sadaya dina sagala rupa-rupaning dosa agung, dosa dohir sareng batin anu karaos oge anu ayeuna teu karaos mugia wargi saya mangtiasa nglubarkeun kana segala dosa-dosa simkuring. Kanggo kipartu simkuring bakal syukur diri simkuring bersiap kanggo hampura ka wargi-wargi sadaya. Hadirin jamaah kawasan hormat ku Allah. Alhamdulillah urang saya panginten seperti biasa sareng sekali urang ngalaksir ayeuna rutinan atawa pinggonan di ieu majelis. Anu alhamdulillah urang saya panginten malahna panginten urang masuk matu ukur sakieu panginten nu aya teh nya. Nu aya sakieu urang anu matu alhamdulillah itu panginten urang netelakeun yen urang panginten dipasieun kekuatan iman anu kuat ke Allah Subhanahu wa taala. Bagi dina keimanan iman mah panginten ibarat ayeuna angin nya kumaha we ayeuna angin panginten ageung aya geuning tapakna oyak da tarik kana edang daunan tarik kana laut kadang-kadang teu oyak-oyak acan cerita aya ayeuna angin mah urang aya iman anu kuat sehingga setiap ayeuna urang minggu urang kuat ka iman urang sapan hadir ka setiap ayeuna minggu kan tempat-tempat ayeuna panggilan sapertos eta nentakeun bahwa teh kuat ayeuna iman urang. Da iman ayeuna iman teh geuning aya ayeuna anu nambahan aya anu ngurangan iman teh aya oge anu nambahan terus henteu ngurangan aya anu imah teu nambahan teu ngurangan teu iman teh iman nu nambahan jeung ngurangan iman ayeuna manusia kos urang kieu urang mah nambahan osok pangitu mah ngurangan oge osok urang keur kieu keur kuat keur nambahan ye keur nambahan iman urang keur nambahan keur kuat iman urang kuat hadir setiap minggu kan tetep pengajian kadang urang keur lemah mah iman urang ngurangan imanna bari keur anu osok oge jadi tara anu osok oge tara ayeuna hadir teh keur aya lemah imanna. Tapi iman ayeuna geuning para nabi mah terus nambah terus teu ngurangan. Terus saya beuki ningkat dina beribadah beuki ningkat dina beribadah beuki nambahan terus ka imanana. Iman ayeuna malaikat mah eta mah ngurangan teu, nambahan teu manteng we sakitu iman para malaikat. Beda jeung urang-urang mah nambahan sareng ngurangan keimanan urang. Kadang-kadang urang ge keur cager, keur ayeuna kuat malahan lampu hurung halodo deui. Teu ini ka pangajian teh keur aya lemah iman urang tapi keur kuat iman kajeng teh ayeuna aliran hujan belaan maksa keur kuat keimanan urang. Alhamdulillah urang ayeuna ge ieu keur kekuatan ayeuna keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Salian eta urang panginten ieu teh ngarumasakeun bahwa urang bari damel ka Allah Subhanahu wa taala diciptakeun kalau sebab semata-mata ayeuna hanya untuk ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Diparentah ku Allah geuning ibadah ka Allah Subhanahu wa taala seperti besar anjeunna di Al-Qur'an geuning wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh nya. Teu pati-pati kaula ngadamel jin jeung manusia saur Gusti Allah akibatna kudu ibadah ka kami saur Allah. Alhamdulillah urang panginten teh ngalaksanakeun eta parentah Allah laksanakeun ibadah. Tolak ilmu teh ibadah margi diparentah ku Allah nya. Ukur salat tungkul ibadah teh tolak ilmu ge ibadah. Salat mah rasa itu bisa disebutkan ibadah ari salat mah tapi itu sumberna ibadah salat mah sabab segala ayeuna ibadah teh muntang ayeuna kana salat nya malahan menjaga ge bakal dipariksa teh geuningan kumaha salatna ayeuna mulus sakabeh amal ge bakal mulus salatna goreng tong ngarepkeun ayeuna yang halus ka ituna goreng pas ka ituna lamun salatna urang goreng tak eta salat mah sumberna indungna dina ayeuna ibadah puntang segala ayeuna amal teh kana salat dan nilaina salat mah panginten hiji salian di salatna panginten ayeuna 0. Jadi ayeuna sedekahna loba ibadah hajinya ge sababaraha kali umpay salatna goreng da moal ayeuna alus
amun teh mah aya ayeuna 0 atau ayeuna aya angka hiji ayeuna dihareupeun ayeuna 0 moal ada dituangkeun 0 le urang mau ngajerek cek kelompok 0 le hungkul pas ayeuna mah terus aya 0 sareng coba karek aya angka hiji anger we hiji teh meureunnya moal ayeuna disebut ayeuna alus moal hiji we tapi lamun teh mah ayeuna aya hiji dihareup tapi 0 loba ka tukangna eta pasti bakal jadi delay kajian ting 0 na ayeuna hiji tapi aya tukangkeun angka mah pan jadi 10 beureun 0 2 jadi 100 0 2 jadi 1000 jeung saterusna tapi mah 0 kajian ting 0 na genep dihareup moal jadi delay moal nya anggar bae goreng kasebut teh hiji we beureun tetepnya hiji ya mata ibadah mah jadi ayeuna pamuntangan sagala ayeuna amal urang nya eta dia salat mah tadi sek Allah geuninganan urang diperintahkeun ka Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah ka anjeun ibadah teh ukur salat tungkul thalabul ilmi ibadah sebab salat ilmi diwajibkeun ceuk kamari teh geuning diwajibkeun sakurang nganyaho kudu aya ibadah ya lamun teu jeung ilmu mah geuning mardudatun teh latuk baluk ditolak teu ditarima teu make ilmu mah ibadah urangnya matak diwajibkeun urang nyiar ilmu eta pangitan kira-kira mah eta teh dina ibadah mah ilmu teh nomor kahiji kira-kira mah sabab ibadah oge geuninganan lamun teu make ilmu moal ditarima nah kajian ti urang ngaduk-duk salat urang penting bor-bor wajib digawe urang tapi urang teu nyaho kana ilmuna maka moal ditarima tah salat urang teh moal ditarima ngaji Quran ibadah ngaji Quran ibadah sabab diparentah ku Allah ya. Malahan Madinah ayeuna ngadengekeun ibadah dia ngaji Quran mah geuning Quran mah ngadengekeun anak jadi ibadah diganjar ku Allah ngadengekeun ngaji Quran diganjar malahan mah diparentah ku Allah ketika ayeuna aya nu maca Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an dan kaitu teh naon pastami'u lahu wa angsitu alakum turhamun pun telepatnya dina Al-Qur'an geuningannya di mana mah aya ayeuna maca Al-Qur'an maka urang teh cenah kudu ayeuna jempling kudu ayeuna dengekeun ke urang jeung cicing urang teh ulah ayeuna malah lamun tama ayeuna aya nu ngarokok urudan heula tah ngarokok aya nu ngaji Quran lah ayeuna nu ngobrol lamun urang keur ngaji Quran maksud urang ayeuna panghayang kenging ayeuna ganjaran tina eta ngupikeun maosan Al-Qur'an lagi eta Al-Qur'an mah keur nu maca keur ngorekeun sarua diganjar nya keringanan saur Kangjeng Rasul teh geuninganna al-qari wal mustami syarikani fil ajri anu maca nu ngupikeun sarua pada diganjar nya lamun seuk pada diganjar teh sarua diganjar tapi nilainya mah kira-kira mah disaruakeun nya dina aya nilaina mah pasti moal sarua sabab anu maca pangiteun lah umah ayeuna pagawean baca ka abah kamari aya masalah ayeuna buruhan mah ayeuna nu maca mah beureun make tanaga make ayeuna capek meureun nu maca mah ngupikeun hungkul pasti moal ayeuna sarua dina ayeuna nilaina pasti dan kali sarua hungkul pada diganjarnya diganjar nama sarua cek beda ayeuna nilaina jeung deui dina maca Al-Qur'an oge geuninganan kudu ayeuna make ilmuna sabab maca Al-Qur'an mun teu jeung ilmuna geuning jeung doraka teh ya doraka am urang Quran teh jeung ilmuna kos ayeuna urang beureum maca ayeuna Quran teh jeung ilmuna urang teu nyaho mana ina waqaf mana wasol teu nyaho mana panjang mana pendek kitu hareup kitu urang teu nyaho lamun urang teu pernah diajar ngaji eta Al-Qur'an maka urang teh doraka tah maca Quran doraka urang teu pernah diajar urang teu ayeuna hayang diajar tapi lamun urang osok diajar mah dengan Quran haji urang sabulan sakali diayakeunana insyaallah urang maca Quran eta salah insyaallah bakal aya panghampura ulah urangnya tapi lamun kitu mah urang amun urang teh niat diajar tapi teu pernah ieu diajarna malahan aya geus ngabenerkeun kalah ngangang eta mah Allahu a'lam ngan kakenat mah dosa we macana dalam aya dina salahna nya manda salah pasti eta doraka dosa eta maca Quran urang embung aya dibenerkeun ku batur mah aya kasalahan dibenerkeun ku batur maka eta dosa dina ayeuna salahna teh omong mah niatna diajar tapi pas eta mah aya anu ngareskeun tapi menangkeun narimakeun kana kasalahan eta teh insyaallah eta dosa tah macana lakeun urang mah lamun teh urang maca Quran hayang aya bernoel maca teh salah maca batur teh wayahna tarimakeun ke urang kumaha atuh kitu kudu benerna ieu teh maca teh ditanyakeun ke urang ka batur ieu nya tah hana oge cenah teu nyaho kumaha anta salah nya kitu teh maca teh sarua mah diajar omong mah bisa nyabad hungkul ka batur eta teh aya nu kitu pannya nyabad mah da babari heueuh eta teh babari nyabad mah tempat ngabenerkeun urang teu bisa tak sakira-kira urang can bisa macan can wani ayeuna ngabenerkeun ulah wani-wani nyawade pokona mah urang mah lamun urang can wani ayeuna ngajentrekeun bahwa eta kumaha eta benerna eta bacaan namun emah ayeuna aya bacaan Quran mah teu maca salah urang teh disalahkeun urang batur bisi malik ka urang keun lah keun urang teh yakin mah urang ngabener teu bisa ngabenerkeunana tong wani-wani urang ayeuna ngabenerkeun nya antep lah
Antap bisi aina malik orang-orang pan teu bisa dinya malikanana nya urang mah keumbae daripada aina orang panginten celaka dita bisa aina nyangang mah keumbae bisa urang teu wani urang yakin ieu nyaho ngabenerkeun tapi pas aina urang erek ngabejaan urang teu wani eta jelema teh harkat derajat luhur urang bernama teh mah jadi obos atau lamun kumaha lah atau ieu mah jelema terhormat urang wanita ngabejaan bisi aina nyangang pan simpuri kapungkur waktu aya di lembur simpuring dah berbudak keneh nya pas waktu tadarusan kampukur simpuring nguping ayeuna anu maca da simpuring pangin osok ayeuna diajar sang anak puguku almarhum sok leukeun anjeunna mamatahan malahan setiap ayeuna aya acara pengawasan simpuring sok diteuang kajeting wayah kumaha oge keur budak keneh eta pas waktu tadarus aya ayeuna bapak-bapak panginten maca simpuring eta teu salah maca kitu teh di wartosan maklum budak teh meureun polos teh nya polos simpuring wani tah noel ngabenerkeun eta bacaan ari pepepok na teh aha ya maca budak kamari sore nya nyahoanan aing maca geus di baheula tadarus di leuneut cenah karek sia mah milu cek kata cekolot teh geus kitu mah sabodo eta laporkeun ka pun guru heuh cenah eta teh bener salah benerkeun ku maneh dan eta mah nyata kitu eta bapak-bapak nengkeun nyangangang tumbae nya ari kitu mah benerkeun hate urang mun batur mah sakira-kira aya batur wani mah urang bejaan lamun teh urang wani kulisan bejaan kulisan teh urang tahun kulisan nya dina hati urang we ngareskeun saurang guru kitu nya waktu sakitu mah antepkeun we teu wani ayeuna ngabejaan deui dan aya kasalahan eta bacaan nya banyak panten bisi ayeuna urang mampu kulisan bejaan lah dina eta bacaan Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an tadi panginten urang teh diperintahkeun ibadah ku Allah lain ukur aya salat tungkul ayeuna panginten thalabul ilmi eta ibadah ngaji Quran ibadah diperintahkeun malahan mangkeun Kanjeng Rasul oge keur merintahkeun cain Al-Qur'an bi aswatikum bin hiasi ayeuna suara anjeun ku ayeuna bacaan-bacaan Al-Qur'an tapi nu sama teh ai panginten naon teh cain Al-Qur'an bi aswatikum ai aswatikum bi qiraati ai bi qiraat ai qiraatukum bi aswatikum dibalik katanya pangan ai aswatikum bi qiraatil Qur'an sakada sarana sama teh hiasi aya suara-suara araranjeun teh ku bacaan-bacaan Al-Qur'an lain aya hiasi Al-Qur'an ku suara-suara araranjeun tapi hiasi suara anjeun teh ku bacaan-bacaan Al-Qur'an dan moal mungkin eta Al-Qur'an anu sakitu indahan anu sakitu pantesna dihiasi ku suara-suara urang ayeuna pangitan anu beberek-bekan saperti kieu moal anu alus dihiaskeun goreng moal aya nambahan ka alus malah paling ngurangan kana kapantesanna tapi lamun anu teu pantes anu goreng dihiasi paling kurang negara raya kurang indah pasti bakal aya nambahan tah kagayaanana pasti bakal pantes katingalina kos ayeuna imah urang ge anu geus butut dihiasi pan kapecer pantes aya dihias mah urang geuning tapi lamun teh imah anu alus dihiasna kurang goreng bakal moal goreng pasti eta teh dihiasi suara aja teh ku bacaan-bacaan Al-Qur'an matak diperintah ku Rasul dengan baca cenah Al-Qur'an hiasi atau suara-suara teh panginten ku bacaan-bacaan Al-Qur'an baca tah Al-Qur'an ku urang baca maka mau musik aina dawam mah eta maca Al-Qur'an geuningan termasuk ke jalma anu ada ku surga dan sering dunia ku guru-guru urang sadayana tadina ayeuna Al-Qur'an dina Al-Qur'an malihan mah eta Al-Qur'an lamun mah dikupingkeun ku jalma ayeuna anu iman nage beriman sejati geuninganan maka eta hatena eta jalma anu ngupingkeun kana eta bacaan-bacaan Qur'an kalimah-kalimah atau lafaz-lafaz ayeuna Allah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an maka bakal cenah geter hate eta jelema teh geter hate lamun jalma bener-bener iman hatena iman eta jelema bakal geter hate ketika maca Al-Qur'an ya tapi ke urang mah boro-boro aya geteran ayeuna aya kumaha nguping maca Al-Qur'an komo lain waktu mah kalahkeun urang kudu nulin ane maca Al-Qur'an lain waktu mah kalahkeun ngomong teu parugu pada maca Al-Qur'an padahal lamun urang bener-bener iman mah bakal ayeuna ngageter cenah hate urang teh urang boro-boro urang teu ngaruh ka urang mah kaji teu maca Al-Qur'an saha teu ngaruh paling gede geunah teh ngadengekeunana we hungkul urang mah hate urang mah teu eueuh reaksi naon-naon nya eueuh reaksi naon-naon ke urang mah dasar urang mah lemah berkeimananana ya lemah keimananana ya lamun bener-bener imana pasti bakal ngageter hate urang bakal inget ka Gusti Allah ketika dibaca eta ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Qur'an panginten diparentahkeun sarua diparentahkeun ku Allah ketika ayeuna maca Al-Qur'an panginten termasuk ayeuna ibadah mah setiap ayeuna panu diparentah ku Allah bari diburuan eta teh ngaranna teh ibadah ayeuna panginten zakat usum ayeuna panen kieu berenang diparentahkeun ku Allah zakat eta teh ibadah sabab diparentah ku Allah pikeun ngabersihan ayeuna harta ayeuna banda urang zakat ayeuna panginten harta zakat mah maksudna zakat tijarah rupa-rupa di masalah zakat diparentah ku Allah kaluarkeun ketika tos ayeuna nisab
Ayeuna haji diparentah ku Allah haji ge sarua, ibadah haji ge diparentah ku Allah di urang boga haji. Dina ibadah haji pangitan kedah ayeuna duitna atawa ongkos kedah ayeuna bener-bener halalna eta ongkos dipake ke urang hajian teh nya. Ulah kacampuran ku barang-barang ayeuna anu riba nya. Ulah kudu nu asli ieu mah nu asli barang ayeuna urang halal ladang ayeuna hasil hasil ladang urang berusaha urang usaha teh mah kudu nu asli ulah kayak barang ayeuna anu halal anu haram atau barang anu riba. Geuning kapungkur ayeuna aya 2 jelema geuning sia mah cenah moal jadi haji atawa teu sah sia mah haji teh cenah geuningan. Sia mah hajiana ladang ayeuna judi ladang nipu nya duitna oge ladang ayeuna unong ka modenan. Cara aing atuh cenah haji mah aing meladang ayeuna mah kaya aing sorangan ti mimiti ayeuna mah sabar kali mah kaya ku aing digunuk-gunuk cenah pare teh. Langsung dijual dipakai ayeuna ngalaksanakeun ibadah haji. Mas waktu unggal panen geus nisab panen geus nisab ayeuna penjakat teu kacek teu kalagan jakatna atuh sarua-rua keneh we teh nya. Lamun teh mah ieu haji nu ieu ladang ayeuna judi ladang unong meureudang nipuan meureud duitna teh sarua teu sah tah hajina teh nya teh jadi hajina teh teu sah hajina. Anu ieu deui sarua deui ladang ayeuna pare ge meunang ngajual ladang tani manehna dijual pare tapi teu dijakatan parena sarua we teh barang batur keneh meureud sarua we teu jadi haji teu sah tah hajina sabab manehna panginten eta duit anu dipake ongkos ka ditu teh ladang kacampuran ayeuna barang ayeuna anu riba teh barang ayeuna haram anggar teu sah nya. Oh sarua eta ke riba keneh eta teu sah eta hajina. Teu sah hajina teh nya. Moal ditarima tah hajina, moal ditarima. Da lamun teh mangke panginten hajian teh can gugur kita kewajiban hajina teh can gugur kewajiban teh can gugur sabab teu sah eta hajina. Nya lamun teh mah eta hajianana make duit ayeuna anu riba kajeting saeutik nya. Geuning dina riwayat mah geuning aya hiji jelema erek hajian geuning jaman baheula berenang riwayat yang celengan ting sababaraha puluh tahun berenang itu amana duitna sakitu aya leuwih lah cek urang mah 50 perak ke mata 50.000 mun ayeuna berenang teu asup hitungan manehanana da dihitung teh duit teh sakituun pasti buka teh ieu leuwih duit teh 50.000 lamun ayeuna 50 perak mun baheula 50 perak ieu ditanya-tanya ieu duit di mana ieu 50 duit di mana ditanya-tanya mun diinget-inget teu inget eta duit nu eta teh pan teu wanieun manehna make duit eta rek hajian sabab sieun kacampuran ayeuna barang riba 50 perak oge leuwihna teh tina hitungan manehanana sieun berusaha nu masukkeun teh colengan lain manehna mun teu ka aku eta duit nu 50 sieun teu waniin init da sabab eta mah duit bisi kacampuran barang ayeuna anu riba teu waniin init hajina panel hayang duit teh beranu halal nya duitna eta pacik teh urang ngarumasakeun urang diciptakeun ku Allah piwarang ayeuna panginten ibadah ka Allah atuh lamun kitu mah urang sarumasa jeung rasa jeung rumasa diciptakeun ku Allah maka urang bakal turut ke segala parantehan Allah cek Allah panginten tolabul ilmi laksanakeun tolabul Allah panginten ayeuna haji laksanakeun haji lamun geus nisab keluarkeun zakat lamun geus nisab keluarkeun ku urang zakatna eta urang turut tumut ka segala aturan Gusti Allah insyaallah urang bakal selamat di dunia barat ka akhirat urang geus ayeuna boga rasa jeung rumasa akur atau diciptakeun ku Allah sabab urang bakal turut karena segala perintahan Allah eta urang buka rasa jeung rumah urang kieu mah termasuk urang teh geus boga rasa jeung rumah bahwa urang dijambal ku Allah ya urang turut tumut urang ngalaksanakeun perintahan Allah subhanahu wa taala urang ayeuna tolabul indah tawakal geuning hukum teh wajib pikeun ka jamaah ayeuna muslimin jeung muslimatnya diwajibkeun urang tolabul ini nganyahokeun mana ayeuna anu salah mana ayeuna anu bener mana anu batur mana anu urang eta ku ilmu kanyahoanana kanyahoan ku ilmu urang teh boga ilmu mah hirup teh berkamana harap we hirup teh nyaho nu batur teh nyaho nu urang teh nyaho nu saha ieu teh berenang asal we urang berang dahar oge teh nyaho ieu teh barang teh haram atawa halal asal we asup permasalahan seueuh urang berang dahar eta teh bisa kanyahoan teh ku ilmu eta teh ku ilmu kanyahoan teh nya sia tama cenah geto mingguanana oge ngajina ge pinter sakolana ge luhur tapi cenah berang dahar mah anger we cenah eta teu amal kana ilmuna eta teu amal kana ilmuna eta leuwih berat jalma boga ilmu tapi teu amal kana ilmuna eta leuwih beratnya geus puguh batur mah da kanyaho tadi mah ieu mah nyaho kana ilmuna tapi teu amal tah kana ilmuna amal keur amalkeun ilmu urang kanyaho urang teh amalkeun urang beurang bisa ayeuna panginten ayeuna salat mun salat laksanakeun ku urang salat praktekna beurang sing bener sakumaha dipepanakeun ku guru-guru urang ya praktekeun ku urang salat teh kumaha ieu salat anu bener cek guru teh berumah tangga kieu baheula amalkeun tah ku urang nya sabab
ilmu dina ilmu teh ilmu aya ilmu teh anu manfaat jeung ayeuna di alam manfaat ilmu manfaat mah urang teh nyaho bereta kana eta ilmu kana hiji ilmu lamun teh urang nyaho kana ayeuna ilmu salat atawa ilmu teh ieu urang wajib laksanakeun tak urang tolab ilmu teh urang ini setiap minggu teh ke tempat pengajian urang berbisa ayeuna salat urang pagetan urang bisa maca Quran baca tak urang ke Al-Qur'an eta ilmu teh manfaat. Sok aya anu ngomong kieu pan si eta mah cenah ngaji na ge hubul kelas tahun teu manfaat cenah ilmu na teh kacek teu bukan santri mah teu manfaat lain teu manfaat tapi teh manfaat kacek teu di alat manfaat merenya lamun di alat manfaat mah ilmu teh anu manfaat aya nu di alat manfaat mah pangitan diamalkeun deui tah ka batur aya batur anu alat manfaat teh urang aya anu datang ka urang penuh mingguan aya budak anu ngalah ilmu teh eta mah manfaat bari jeung di alat manfaat diamalkeun ke urang ongkoh tadi manfaatkeun ke urang di alat manfaat ku batur ongkohnya diamalkeun ka batur ngalah ilmu ti urang eta teh manfaat bari di alat manfaatnya beda antara manfaat jeung di alat manfaat ku batur panginten imah ka jelema ragem aya di alat manfaat mah diamalkeun deui ka jelema ragem ka barudak santri mah dipapatahkeun eta manfaat bari jeung di alat eta mah bakal ngocor eta anu bakal ngajak langkung bereja ilmu manfaat bari di alapan papatahkeun ka budak bisa hadiah ketika ayeuna urang maot teh meurentah budak bisa hadiah teh ngahadiahan ka urang eta budak nanti berboga hatri bisa hadiah kita bakal nepi tah ka arusan ka urang bisa salat nanti urang baheula nanti budak boga santri deui santri mapai itu wah bakal mapai terus setiap eta meureun budak anu ngalapan papai tempat ilmu ti sahat meuti si ieu ti sahat ka guruna maka eta teh mimiti ditungtung berdoa bungsuna dan eta si santri bungsuna boga murid deui bisa kitu ngamalkeun ka alusan maka kana pitah ka guru ayeuna nu asal ka saeanana eta disebut ngocor ka alam kubur teh beda di ilmu manfaatnya terus diamalkeun ku batur teh bakal aya ngocor ka alam kuburnya eta pancuran laksanakeun ibadah teh diparentahkeun ka Allah sabab urang ngarumasakeun urang didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua urang teh kudu boga rasa jeung rumah teh dicilkeun ti jero indung beuteung urangnya teu nyaho kana naon baheula teh urang syariat urang bisa ngomong kieu bisa ayeuna panginten ngomong bisa leumpang bisa dari hidup syariat indung bapa urang ya lamun seuk ayeuna urang geus boga rumah tadi bijilkeun ti jero beuteung ayeuna indung urang teu nyaho kana naon pasti urang bakal ayeuna turut tumut atau urang bakal syukuran ka indung bapa urang syukuran urang teh pasti bakal urang lah ngucapkeun hatur nuhun berecek bahasa kieu nama syukur teh nya bakal turut tumut karena segala ajaran atau parentahan ti indung bapa urang bakal turut pasti urang lamun mah eta paneuteun urang geus boga rasa jeung rumasa dibijilkeun ti jero beuteung indung urang teh teu nyaho naon-naon syariat ayeuna urang bisa ngomong bisa ngaji kajenting urang ngaji dan mati saha tapi syarat indung bapa urang anu ngamodalan ka urang nya mata kajeng indung bapa urang tah urang mulyakeun ke urang lain kudu ayeuna digaganong indung bapa urang hormati ke urang nya kumaha ieu bercarana supaya indung bapa urang teh bungahkeun indung ulah nepi ka kecewa indung bapa urang ku urang nya mulyakeun sina bungaheun saela sina bungah indung bapa urang teh ningali ku tingkah ge ku tingkah pan bisa bungaheun indung bapa lain kudu urang berang bere ka indung bapa teh nya ku tingkah ge pan bisa bungaheun tawa ku tingkah urang nieu ka alusan pan bungaheun indung bapa urang teh lamun teh mah ketika ayeuna pernah boga aya bapa pas anak migawe kasalahan tapi ka ayeuna bejana ka dewa kutipan tanda kecewa tah hate indung bapa urang kecewaeun pas tapi tamun eta anakna mun nepi ka ayeuna jadi jalma alus mah tapi kamu lamun teh mah menjadi tukang ayeuna pidato pangceramah tukang korek teh ka panggung itu kan dia dan jadi mega alusan bakal bungaheun batak urang bungahkeun indung bapa urang teh ku tingkah urang rek ku tingkah rek ku barang bere asal urang paling ikhlas merena insyaallah bakal bungaheun ta indung bapa urang Salihan mah indung bapa urang teh kan indung bapa urang teh cenah ayeuna tilu indung jeung bapa teh. Di antarana indung bapa teh keun indung ayeuna nu kahiji gurunya. Guru tah indung bapa urang teh guru anu matang ka urang, anu mere ilmu ka urang teh guru. Eta indung bapa keneh sarua indung bapa. Indung bapa teh guru kajen teuing mere ilmu teh sakalimah umpama teh mah urang ieu baheula teh. Apa ayeuna bismillah acan teh pernah sorogan pernah ka eta jelema teh. Ngamakeun ayeuna bismillahirrahmanirrahim kepira. Bismillah eta guru urang kajenting umurna sahanapeun urang tapi pernah mere ilmu ka urang eta anggap ke urang guru. Guru eta teh ke urang anggap guru eta hormat ke urangnya hormat. Ulah nepi ka ayeuna urang lah ulah nepi ka ngecewakeun kanu jadi guru nya. Hormat ke urang eta guru urang teh ulah nepi ka ayeuna ngahinakeun kanu jadi guru urang. Guru urang hormat ke urang. Kajenting sakalimah
lamun teh dina kalimah mere ilmu ka urang ilmu naon wae nu mere ka urang asal ilmu anu manfaat pikeun dunya perat ka akhirat eta ilmu eta anggap ku urang guru eta teh guru atawa indung bapak teh geuning aya mitoha urang indung ayeuna bapak pamajikan urang atawa salaki urang eta teh sarua indung bapak urang sarua indung bapak urang wajib urang dihormat wajib atawa katilu nama indung ayeuna bapak urang anu ngalahirkeun urang eta indung bapak urang sarua tiluan lagi urang wajib dihormat wajib kurang hormat geuning anu tadi teh taruh innal insana layak furu bil maksiat walakin layak furu bil mitarkil hormatnya jelema teu bisa kufur ku ngalaksanakeun ayeuna maksiat tapi eta jalma kufur teh kusabab tinggal hormat jelema teu kufur ku ngalaksanakeun aya cinah teu kufur ku ayeuna maling ku mabok teu kufur tapi eta jalma kufur kusabab tinggal hormat anu jadi indung jeung ka bapana eta malihan mah sering ayeuna kejadian geuningan di kampung wae kampung ayeuna simkuring kampung pur cenah aya jelema ayeuna anu beunghar anyar baheula anyar saya mah da musuhkeun beungharna aya baheula anyar beungharna baheula mah baheula kusabab ayeuna kasibukan eta meureunna jelema da asal mah urang kieu nya jelema sangsara malehan mah eta jelema baheulana cek ayeuna rumah tanggana di dinya pagawe tukang aya urang mah tukang nyadul teh naon tukang ngalakai katutupan baheula mah jelema teh malahan mah kadaharna ge daharna nya sakede peureupna cenah gede teuing setiap eta jelema diajak dahar ku batur teh daekeun barang eta jelema teh nya kewe cenah pandeuri dahar teh cenah lila leuteung penasaran ku batur hayang ngariksakeun nah bogaeun naon ieu jelema cenah daharamna kan mung barang wae nah bogaeun lauk naon cenah diriksakeun teh eta meurna ku jelema keur manehna ayeuna gawe aya di kamonjen baheula mah kamonjen teh digantungkeun jadi datang ka kae diriksakeun ya panasaran diriksakeun dibuka teh sangguna ge las peureuk mah cenah gede nu dibawana teh jelema ayeuna sangsara cara urang sering ayeuna kapingsan kalaparan manehanna dibukakeun sangguna teh beureum sangu beureum panasaran can hayang ngasaan sangu beureum teh baturan teh diriksakeun ari efek teh naon lain sangu beureum parehuma lain ari efek teh cenah sangu biasa kacek dicampuran jeung naon parut cau cenah dihijikeun jadi loba meureunna bani ku ngirit-ngiritna eta jelema lain teh bukan pare lain jelema parena mah loba kan ditumpuk we terus-terusan pare ditumpukkeun di imahna teh cenah parena ditumpukkeun hayang beunghar teh meureun cogaan ila mertas beunghar yang meureun mimiti dagangan maneh mimitina meuli paket tilu setel sok ngiring ka pun guru malehan mah balanyana ge nempel milu ayeuna bebarengan ka kota teh balanyana teh berenang saminggu 2 minggu baru bareng pas lila meureunnan didaguan teh ka mana cenah eueuh nyampur nu rek balanya teh cek pun guru teh pas ayeuna pun guru mangkat teh tengah bos aya di ditu cenah balanya miheulaan maneh teh mugi loba balanya teh mugi loba baik teh berenang ku sabab ayeuna kasibukan manehanana perlu padahal mah eta jelema dagangna asalna teh pati payu tapi duitna loba malah mah kamenehan sagala cenah geuning ningali ayeuna waktu erek mulangan ngoerkeun ayeuna karung di kolong risbang cenah cek batur teh ningali dikoerkeun pas dibuka teh duit karung eta teh nyaading teh ge ngan loba ngomong kitu duit teh loba terus eta meureun ku sabab kasibukan manehanana kawani eta nitah kana jadi indungna bangsa sapukeun bang gegerah pun dak sibuk per ngaladangan payu teh di rumah dagangan teh kebun sebut aja beunghar we dieu nu mangurnya sibuk baka wani nitah ka indungna pe warang ayeuna nyangu mahur cai gegerah wani ka indungna teh wanita eta kitu teh kajonting manehna hirupna ayeuna berenah bungah di dunyana tapi di akhirat mah eta maneh bakal sabab maneh wani ayeuna pangitan nitah kana jadi indung sadangkan indung orang wajib dihormat lamun kitu mah hideung di indungna mun anak aing ieu kasibukan aing rek babantu ban anak kitu mah puguh ai hideung mah indung imah tadi titah pan dititah ka jadi anakna pan kadang-kadang indung teh lamun tambah dititah daripada dititah mah mending kana hideung da karasa ku urang boro ke batur ku pamajikan wae geuning lamun urang daek sorangan antara ayeuna ngarasakeun capek mun daek hideung mah pas dititah mah ku pamajikan pang anu kepala sagada teh geunah hate teh ku pamajikan komo ieu di ku anak pasti aya hate kitu indung teh eta hate anu matak ayeuna jadi penyakit ke urang teh eta hatena anu matak kecewa indung urang ka urang teh eta jadi penyakit ke urang kenanya teu ridoeun tah indung urang lamun teman kita maka Allah ge moal ridoeun ka urangnya kita Allah firdul walidain teh dengan ridho Allah teh aya di ridho indung bapa urang jadi urang ibadahna ge to hartana ge berlah loba hirupna senang di dunia tapi teu aya jadi indung bapa urang Allah ge moal ridoeun moal jauh di ridho Allah urang ngecewakeun atawa urang pangita aya ridho teu jadi indung bapa urang usahakeun urang masing aya dina ridona ayeuna indung jeung bapa urang. Dengan
ketika geus lamun teh urang can boga ayeuna salaki lagi ka pamajikan urang juga salaki mah geuningan salaki urang kudu dihormati urang urang pamae mun awewe teh mah salaki meureunan indung bapak urang hormat urang mun pamajikan meureun salaki urang geuningan ketika ayeuna kapupur nu disebut anak anu soleh teh anu soleh teh aya hiji geuningan awewe meurna aya hiji awewe geus kawin mungkin salaki karena salaki meureun eta ini tek ayeuna mangkat perang saurna amanat kajeng anjeun ulah kaluar ti imah lamun teh mah eueuh izin ti kaula cek salakina ini pas meureunan lila datang ayeuna nyusulan ka eta budak awewe teh datang bahwa indung bapana teh eta bapana teh ieu keur ayeuna gering ayeuna repot wayahna cenah kedah ka ditu eta awewe teh da soleh teh apunten cenah beramang mun amang teh mah abdi teu tiasa kaluar lamun teh widi teu janten ayeuna caroge abdi nya euy deui teh berjalma anu diutus ku bapana teh ti keluarga bapana datang deui ka dinya besake can datang keneh wayahna cenah ayeuna kedah ka ditu tuang rama teh tos ayeuna repot ayeuna pisan meureun lah geus kira-kira menuju kana maot balik deui da berteu can aya jadi salakina teh terus emberna datang ka tukalina mah wayahna cenah ayeuna mah kedah ka ditu bahwa cenah tuang rama teh tos ayeuna ngantunkeun terus ajeun Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma gfir li Allahumma gfir warhamhu afi wa adu maca eta ajeuna teu dongkap ka itu sabab ajeuna can datang menjadi salakina teh kumaha akhirna eta meresi bapana jadi ayeuna ahli bagja sabab doa teh jadi anakna teh nya soleh teh anak lamun teh mah panginten teh heula amun boga salaki teh mun awewe teh mah heula nurut karo jadi bapak tuh salaki heula ku urang terus sabab amanat salaki teh geuningan ulah keluar imah lamun teh can aya izin ka Allah ternyata eta teh kitu teh cek batur eta masih eta ku tega majare cenah dititah ayeuna bapana mah waktu datang teu hadir tapi di hati nama pandangan Allah mah eta soleh budak teh sabab turut dari salaki nanya tapi di pandangan urang jelema pasti ngomongna kitu tega bener teh jadi anak bapak nama tuh kedatang nya tapi Allah mah ningali ayeuna kana ayeuna panginten kasolehanana hatena sabab turut terjadi salakina nya eta panginten cek ieu teh urang kudu ngerasa jeung masa urang diciptakeun ayeuna didiekeun di jero indung beuteung indung beuteung urang teh urang teh nyaho kana naon tempat urang panginten orang ke rumah sakit orang dijilkeun jero beuteung indung urang dengan umat urang bakal syukur karena jadi indung bapak urang syukurna kuasakeun parentahan anjeunna sakumaha anu atur jeung ayeuna agama anu alus ka agama urang turut eta parentahanana lamun goreng mah wayahna kajen jeung parentah indung bapak urang ulah diturut urang ayeuna gorengna mah lamun teh mah ieu pangeuten nitah ayeuna lamun teh bapana wah borongongong sugan jajang cenah meureun ieu bapak hayang daharan cenah meureun hayang ngawadang aya deungeuna cenah aya putih batu tah kaetik cenah eta mah ulah diwaro ari kitu mah nya eta goreng cek agama eta mah kanjelakakeun ka urang nya nyelakakeun ai mah anu alus cek agama waro ku urang nya anu alus komo ka hideung mah urang pangitunnya atau orang hormat jadi indung bapak urang kumaha bae carana supaya bungaheun tah indung bapak urang ulah nepi ka ayeuna panginten ngaluarkeun cimata indung bapak urang teh akibat tingkah laku urang nya ulah nepi ka kitu mah komo sabab doa menjadi indung mah geuning seukeut doa ana teh seukeut nya seukeut cek paribasa teh manggaringan naon saucap nyata saciduhnya itu saucap nyata eta doa menjadi indung mah tah ketika ayeuna urang ka mana teh geuningan penta teh doa ti indung heula karek ayeuna ka bapak indung mah deukeut pan jeung urang deukeut jeung urang indung mah geuning deukeut jeung urang ketika ayeuna leutik urang perkara sak urang ayeuna we geus urang saboga budak geuningan urang pan indung mah pamajikan urang nu boga budak teh ti mimiti ayeuna ngalahirkeun nepi ka ayeuna hudang ti peuting awan dan hudang soalnya teu wanieun pamajikan urang tapi urang mah goprek we teh budak saret budak cocok lewe oge diantep ti urang tapi indungna mah belaan ayeuna besok poho kacape poho katuduh dengan nyusuannya di budak mah tak indung mah nya ulah ayeuna nepi ka dikecewakeun ku urang sabab lamun kurangan ditebus eta meureun jasa indung urang moal katebus ku urang kajenting sakumaha lamun kudu tibar sakumaha moal katebus jasa indung ayeuna ka urang moal indung mah pangloba jasa ka urang mimiti urang mataan ka urang indung urang bisa ngomong urang sareng indung urang nya jauh jeung ayeuna bapak urang mah paja jauh tapi indung mah deukeut pisan deukeut kana jeung urang da urang baheula keur budak pan urang teh ngarasakeun teh apa tah dikumaha ku indung acu eke urang teh tapi ayeuna mah urang geus boga ayeuna anak karasa ku urang da pasti eka ayeuna urang geus boga budak nu ngarasakeun boga budak pasti ayeuna karasa boa teh ber aing mah deui ti kieu baheula teh berka indung urangnya anak urang ayeuna pern ogona atau badeurna boa aing mah leuwih ti kieu badeurna pasti urang bakal nanggalkeun kana jadi indung bapak urang karek orang ingat orang tingkat orang bertahan perhit indung bapak orang pasti eta kitu nyelamet orang bekerasa jeung rumasa nyelamet kitu mah urang teh boga rasa mah sabodo teh nya beurangnya
anak orang kieu teh ieu berenang geus waktuna we kieu cek urang teh urang tapi mun dipikir mah buat urang teh leuwih ti kieu berenya leuwih ti kieu leuwih badur leuwih ti budak urang pasti indung urang leuwih keseleun daripada dibandingkeun jeung urang kesel ka jadi anak urang urang geus boga anak pasti urang karasa ke urang tah hanya karasa daud ngarasakeun ayeuna urang berenang ciripuna ngurus budak teh kesam urang geus boga budak keselang ngurus budak teh kesam urang ngarasakeun geus ayeuna boga budak da baheula ge simkuring sampai ayeuna boga bararudak itu ka guru ngaji teh rada kitu pan baheula mah itu we geuninganan ayeuna mah ngarasakeun boga budak mah kumaha kakeselna kumaha ayeuna kasabaranna kana jadi budak batur lain budak urang budak batur anu dianteur-anteur teu para budak da anu dianteurkeun aya eta ge saware anu teu aya tiap sok leos ngomong ge teu bapa aya anu kitu teh sok we geuninganan leos balik deui eta teh lamun teh dipikir baheula mah baheula oh can karasa teh ya tapi ayeuna karasa keselna dirinya muji kasabaran teh mereka jadi budak pan budak itu mah geuning dicaram lain carameun kerasannya eta rupa-rupa geuning nya baheula mah teu aya da kabayang guru urang kitu ka urang bawa urang ge leuwih kitu ka guru urang teh bernya keselan ka urang ayeuna karasa ka urang boga budak mah buat urang ge baheula leuwih ayeuna ngarudetkeun kana jadi berbakat penting kadinya mah jika mah kumaha moal lincah kana tingkat kesabaran moal lamun urang inget kadinya sawise bari inget pangetan ayeuna karasa geus boga bararudak pasti urang ge pasti baheula leuwih ti kieu berkali guru tinggal selekeun ngarudetkeun karena masa hayu nawe patah atau pernah mematahan mana penting mah asal waktu ngaji heureuy waktu salat ayeuna heureuy kembali sampai nama tekur ger oge komo di luar tempat ngaji masih kuring teh nyaho aya di jero omah panggil aya lingkungan pasti ketika nyahoan lamun mereka ayeuna kur ger pasti dicaram kalau baru nyalehkeun kitu nya da teh nyaho cenah di luar masa bodoh eta mah di jalan cepet heureuy teh ada lingkungan bisa teh nu hareureuy teu ka ayeuna kur ger kitu mah komo di jalan mah di luar tanggung jawab di luar namanya nya pangitan simkuring ngarasa pasti si perkara sama leuwih aya ti kieu perkara jadi perasaan urang mah perasaan urang pan asa teu kieu kieu teh urang baheula pananya teu kieu kieu teh urang baheula kana jadi guru teh ayeuna mah zamanna zaman ayeuna dan berbudak ayeuna urang ge da urang ayeuna ngajarna ilmu baheula namanya tapi tadi pangitan teh kudu perkara di rumah sa di dalam Allah Subhanahu wa taala maka lamun mah urang geus perkara rasa nya mah di dalam Allah Subhanahu urang bakal ayeuna berenang syukur ka Allah Subhanahu wa taala nuturkeun atawa berenang ngelaksakeun segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua pangeuten urang keur di rumah sa teh dibijikeun di jero beundeung indung urang teh nyawana naon-naon maka lamun urang geus berasa di rumah sa pasti urang bakal syukur karena jadi indung bapa jeung urang bakal ngelaksakeun karena segala perintah indung bapa urang anu alus ayeuna cek agama nya. Eta insyaallah pangeuten ieu aya manfaat khusus mangga simpulkeun ka urang sadaya anu sami hadir paurang mesti ngajarkeun ayeuna gambaran bahwa indung bapa urang teh wajib ayeuna ka urang dihormat ulah nepi ka ayeuna ngecewakeun ka arah anjeunna sabab doa-doa anjeunna cek urang teh da geus eueuh indung bapana oge wayahna ka jadi geus eueuh urang bere kumaha nyin karusanana urang doakeun ke urang sumbaya eta berindung bapa urang teh dihampura sagala dosana jeung pangeuten urang ngaraskeun ayeuna peribadahan oge bisa oge pangeuten dihususkeun ka anjeunna urang mingguan seperti ieu niatan ke urang kitu ngawakilan menjadi indung bapa urang sarua sami sakajaran dugi ka arah anjeunna sarua sami kajaran ada setiap urang di alusan cek paling nama gani kudu diisolkeun cek sabareng mah teu kudu aya ka indung bapa mah cenah teu pernah megal kaarusan bakal dugi tah langsung kan jadi indung bapa urang mun mah keur ayeuna indung bapa urang keur batur ieu mun urang ieu boga babaturan boleh indung baturan ieu eta mah karek berenang teman diisolkeun anu kabaturan mah berenang kaarusan urang teh mugi ieu bisa ganjaranana masih dugikeun kas anu bin anu anu baturan urang bukan kalau urang mah teu kudu eta teh langsung kita dugi nya langsung dugi di mana orang digawe aya kaarusan gorenganna sarua rugi nya gorenganna oge sarua rugi maka urang usahakeun loba pigawe aya kaarusan komo urang ngarusakeun bukan geus eueuh indung jeung bapa mah nya eta ngarusakeun mah lobakeun pigawe kaarusan mah madar eta indung bapa urang pangitan dicatatkeun ayeuna ahli pajak syariatna pigawe pagawe urang keur di alam dunia amin ya Allah ya rabbal alamin rupiah sakit simkuring mudah-mudahan ya manusia kalau simkuring apa kita kaum sampai hadir ya pemirsa mesti lah ada orang ganjang balik di iman lanjutkan kali kubur orang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.